anu mayoritas beragama Islam terang kana eta dalil. Salat subuh jeung isya berjamaah demi Allah di muka bumi ieu moal Yahudi jeung Nasrani. Amin. Kahiji berjamaah, kadua pasantren eusian jeung madrasah, katilu tina baca Quran di tiap bumi nanti maghrib duka isya, nu kaopat majelis taklim seueuran demi Allah moal Yahudi jeung Nasrani di muka bumi ieu. Amin. Kapungkur keur abdi sakola kitab sieuna ewat ti opat perkara. Sok mamurkeun masjid. Amin. Ieu atos 2 jam kirang teraskeun. Betah keneh moal nunutan kiat salikna daek nambahan mayarna. Hahaha. Hayong terang riwayat abdi lebet agama Islam dibahas ke urang ngaleut heula.